Angongo, angongo, acara ngobrol dan kopi angongo. Waktu sudah jadi capruk angongo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Langsung penak deh ini acara Angongo. Acara ngobrol dan ngopi only. Angongo. Masih kene edisi tahun baru itu emang. Oh iya. Tadi tahun baru, akhirnya tahun baru kene keberapa ya? Urang tahu. Asam hidang tahun baru itu. Lain setahun sekali. Baiklah urang mah tuh gak poe tahun baru lah. Karena badahareun nya bener. Saya komen tadi teh urang macam-macam komen anu kita ngabahas sesuatu yang berhubungan dengan bebauan. Wewangian. Kemang. Lain. Bebauan yang menghasilkan CO2. Lain, sedikit beracun. Lu di mana itu? Di alam? Di alam dunia. Lain maksudnya lu di luar, di lingkungan. Ya, jadi kelentang-kelentang saya di ngawe aku ya. Ada kayak jam 8 tuh. Jam 8 teh cek batur, goblok jam 12. Jam 8 orang Amerika mah. Orang Amerika 8. Urang 12. Lain anu nita ngabahas nu bau-bau teh nah anu di luar atau di jero imah atau di mana gitu tempat. Anu di jero tapi bisa keluar. Doncing. Jeung lamun keluar eta barang anu geus di jero, eur sadunya. Matak pi omongeun. Ya omongeun silih tuduh, silih salahkeun. Ka itu mah sok aya nu gelut. Nya bener. Gara-gara nu kitu patut teu pirang teh. Silih sangka. Wah. Sudon ke ditu na teh. Sudon. Naon cing sok. Kalau ulah kada harjeruk ya. Meh teh balelol. Eta balelol. Abangna semangatna. Tapi sadeu kamari urang balelol ngomong. Loba nu mere semangat. Heeh. Alhamdulillah. Naon atuh sok? Era nyebut lagi. Lamun bisa disebutkan itu ada lemesna itu bahasa Inggrisna air without bahasa Belanda oh bahasa Inggris heula atuh menang diajar urang teh lain air without jadi air with sin cing sok bahasa Indonesia keun air teh udara ya with teh dengan ya dosa sin teh udara dengan dosa jadi udara penuh dosa naon cing motor ieu ngaliwat dia tahun baru kan suasana tahun baru jadi dia mah masih kena tahun baru pemirsa dan guys tuh tinggal motor ke Kararaneng soalnya kita itu ada di kota jadi kalau di kota banyak motor dan mobil burber. Tapi tahun baru di kota ieu mah jangkrik, tongeret, burber. Tapi permisalan guys ketinggal mah kali-kali aya bego teh. Burber sami. Ngarian mamen. Terus wengi kieu mah. Nah atuh tah. Hitut. Oh, kan. Kentut. Jadi rupa-rupa eta. Hah? Bahasa Belanda deken. Lain. Dehit. Hit. Hey, Jang, jebau. Naon cenah mah? Oh, Jang bau hitut. Koi orang, the hit. Kenapa tuan? Kanu the ear, the bau. Mana hitut? Ya kunaon tuan? Karena irung bau. Hey, Jang. Di mana? Ah, kejeng di mana? Ada naon? Ada memang eta mah. Naon teh? The knob. Jauh. Ari Belanda mah memang tararegeug ngomong namang. Tapi beda anu lemes model wayang. Kumaha? Lemes wayang mah. Anu model Arjuna kasih Sri Kandi bari kieu geuning. Nyai kupu-kupu mas. Tak eueuh goblok lain ka kawen ieu mah tuh. Wayang. Lain ka kawen. Oh, tuh urang teh gamelan eueuh atuh. Paling ge kieu mangkat ning nong. Sok. Cenah. Ning nong. Sarua. Pales. Ning nong. Nyai kupu-kupu mah. Kumargi ya teh nying kakang na may gugah mau giya ku nyai dipangdamakan kopai. Kopai. Terus aya bahasa kopai baheula. Ai cek Sri Kandi.
unyuk semangat kakang dipangdamakeun ku Paisar mah eta oge raos sareng sampo manihot kenging moboyal. Goblok. Kan itu tentang kumaha? Ah, Pas kesadaran sekedar sampel. oh, sekedar sampel, panas-panas. Ngulibak beuteuh. Gara-gara terus nah hatena heuh Arjuna teh. Aduh, Di jero hate. ada hate. Aduh. Lamun kuring keluar gas tada teuing era na ka pamajikan. Wah, ku sabab teu katahan. Eta ge si Riyandi ya, si Kandina teh bari culang cileung. Eta Kakang Arjuna nya nyarios naon sih. Dah, Ya. eta ageurentes dina manehna. Kasemanana. Dah. Buah. Narajis. Dinya. Ayo kasih cepot mana najis. Ayo pek jawab peletuk itu tuh. Oh, nyai. Beda sadana ge beda mun aya Arjuna mah Beda. Ayo urang mah beda punakawan. Amak ke. Atawa. Atawa. Arjuna beda. Miluan laga manehna aja gitu tau. Eta sedar sampe. Beda ada hui. Beda. Beda. Kuy kumaha? Diempet-empet hareupeun guru, hareupeun dorna. Hui. Anu sok nyeri betul. Rujak, geus kada rujak. Aya. Arjuna geus kada Ari ada harujak mah ngulibak nyeri Sok beuteung. kumaha sadana. Lompat ka pacilingan Arjuna teh. Goreng klepna anjing. Tit. Garelo. Ayo suka teh bakal Sarua berarti nya unggal jelema mun nyeri beuteung Ai. kitu nya. oh, ke jalma rek wayang. Cek bejana mang. Ku gara-gara itu. Bakal ngalaliwat. Dia motor ngalaliwat deui. Dia pasti sudah merayakan dia. Kebanyakan mah kamari, Bang. Oh, Baldugan nama. Atawa ia pasti sudah irit-iritan. Ya. Lamun teu irit-iritan, ngapain dia tuh torojolan? Aduh, Tuh. Ngapain dia datang ngapain dia udah ingki kana motor? Bang Iging malempang. Ngapain dia? Dia seserepetan kana motor kalau tidak Menganggo dia motor. Iya. Kalau dia tidak ada bensin, didorong. Didorong. Tapi sudah kemari. Sama tahun baru. Beak bensin. Wah, mending dorong udah yang tahun baruan. Kunaon ieu ngadarorong di motor? Abdi beda tahun baruan. Aduh. Naon bete? Oh gitu. Arjuna sambat kan No. ada Arjuna ngada rujak terus eta miceun di pacilingan. Saya lagi ngobrolkeun kitu kurang ieu nya. Jadi emang cenah ieu. Lain urang mah eta nu menta Naon? menta ngebahas itu tuh kira-kira tuh cing atuh anu Kualitas. Kayak kenging informasi nu kumaha teh cenah hitut ya. kena kieu kena ka urang gitu nya Ternyata cik cenah pembahasan gitu. gitu ti heula naon botak gitu ngebahas Aing mah tadi. Kudu aneh-aneh wae nya. Nu iya tuh. Elit saeutik barang penta teh ngabahas tuh. Hitut. Elit saeutik bobos gitu. Ada sarua-sarua Itu kene. kunaon eta euy. 20% daya tersisa. Oh ya. Harus di euy. Nah, jadi kieu mang cenah ieu mah. Cek sakawal aya berita bahwa gara-gara hitut nepi ka perang dunia kedua. baheula eta Baheula. Percaya teu, gara-gara itu bisa perang perang dunia kedua. kumaha tahu dong Jerman, negara teh Jerman, Jerman Amerika, Amerika, Prancis, Rusia, Italia. di negara Pernah maca dina sejarah perang dunia kedua? Pernah tapi Ya. asal tina hitut. ain eta teh Tata. di negara anu sakitu lobana teh perang gara-gara Itu. Nyan si goblok. Duna di dieu wae geus pasti geungsigeun. Komo orang Jerman eta jeung Maneh nu menta ngabahas itu bener-bener ini tinggal nepi ka itu jangan goblok. urang ayeuna rek papaseaan.
tong boro Jerman jeung Amerika. Aing ayeuna gara-gara itu teh gelut teh papasean. Da kumaha sia hayangna ieu? Coba hitut bau julang. Aduh Gusti nu agung. Goreng parab di dieu euy. Si Gopar, goreng parab. Oh eta. Lain omekeun klep eta omekeun. Caritana eta. Batur mokot wibawaan. Tut. Rot. Penting euy atuh. Cenah. Geus penting. Hitut Ya, kawi dan nyesuaikeun atuh nu dihandap oge. Kumaha? Oh, beda-beda geus isuk-isuk mah. Nah, da karek udang sare. Udang sare. Sare. Nguliat pun urang mah. Lihat. Lamun rada Hitut nguliat gitu. Berang ngomong Berang. berang. Cek. Duh. Dan ada jagjag. Jagjag 2 kali cek. Aya sorean teu atau langsung peuting. Sore aya. Sore kumaha? Nah, Duk. Ah. ada lulus. Geus Capek. dipake gawe. Geus gawe. Ai peuting. Duk. Ai Dia peuting. gangsing. Penting. Nu bieu. Heeh, sabeting gitu. Saeutik. Sesa-sesa. Saeutik teu meunah, teu nyari. Ah, goreng pokokna. Ngumpulkeun deker isuk muliat sih kana mah. Jadi gara-gara hitut Aya bisa perang dunia. Hmm. Tong borokan perang dunia. Bat bieu weh. Hampir-hampir papasean pan tina hitut bener. Tata teh kieu jadi caritana salah seorang pemimpin Jerman Hitler. Iya. Nah, Hitler teh ulin aneh-aneh teh. Jadi nepikeun ka aya Holocaust atau pembantaian Oh, iya. seluruh etnis di mana yang dibantai itu adalah etnis Tit. Heeh. Itu kudu disebutkeun. Jadi abi maca literasi dari Dr. Van Helmont and de Grassen yang kedua itu Di Belanda ya. bukan dari Jerman. Oh, Jerman. Van Helmont and de Grassen yang kedua abi maca di dinya. Ternyata bukan karena ingin membasmi seluruh etnis. Oh, bukan. Itu cuma gara-gara itu. Oh, Ketika Hitler jalan-jalan di taman iya. membawa anjing pudelnya Iya. berwarna putih, anjing pudelnya tidak sengaja itu berhenti. Ketika Hitler melihat bahwa anjingnya berhenti dan lari, Iya. dikejar masuk ke wahangan. Masih Hitler kuat. titajong, Mm. kejebur karena solokan. Ya. Kebetulan di solokan itu ada yang sedang hitut. Hitler, Hitler teh amok. Ya hitut. Hitler. Duh, Hitler. Selawu tah mah. Hitler bawa mana? Pasti mana hitut. Lamun hitut trek naon? Aing bau. Sakit itu tapi raknya ada terame. Ayo urang mah. Pas pelebah perangna belah mana ieu? Apa Hitler teh nyeri hate. Oh. Hitler teh nyeri hate pada dihitutnya. Ayo nu pasiana duaan, tapi nu perang eta bieu opat negara Apa bisa beja-beja, apa beja-beja. Oh, Dia minta bantu. bantuan kan itu. Oh, Minta bantuan kan bersekutu dia. gitu. Jadi hararitut kabeh. Hararitut, parang kabeh gitu. Oh. Gara-gara hitut. Hitut itu bisa di apa namanya? Ikan hitut Iya. bisa disebabkan oleh beberapa faktor, Mang. Nah, naon eta? Hiji, Satu makanan, Ya. kedua penyakit, Yes. ketiga jorok modal. Iya. Tanya waktu, boson, bener. makanan. Di kampung-kampung baheula, di kampung-kampung dulu itu ada istilah makanan yang namanya sordot. Begitu sor langsung dot apa coba? Aya ge sor amur. Bukan, Ayo Mang. dotna naon eta? Hitut. Hmm. Ketika dimakan pasti bakal hitut. Sor dot. Naon tah? Hui, Oh. hui atau sweet potatoes. Namun cek bahasa Ilmiah. Inggris mah. Beda deui hitut bahasa ilmiah apa? Naon? Beda deui. Anjing. So. Gasus kaluaris de bujuris. Eta bahasa ilmiah ti ieu Di di mana? Paris. Hah? Di Paris, Di Prancis, Prancis, di Prancis abi kenging eta. di Perancis. Jadi lamun cek bahasa baikan perang. di, baikan di. Hah? Baikan di. Gasus kaluaris di busu di gasus kaluaris di bujuris. Ah. Naon? Gas. Gas anu Ga- keluar tina bujur. Hmm. Eta bahasa Prancis. Gas. Jadi abi eta kenging bahasa ilmiah eta kenging maca dina buku karangan Le Chauffeur avec de Khret orang Prancis. Kudu kitunya Prancis mah. Le Chauffeur avec de Khret bahasa Prancis. Dina aya kata-kata le de hitute le khret amrat association de khret de gasus keluaris de bujuris. Oh. Artina hitut itu dalam beberapa budaya banyak memang yang disebutkan Iya. gitunya. Di antaranya hitut itu bisa disebut kentut, tetapi bahasa ilmiahnya adalah
Nonton teh. Gasis Kaluaris de Bujuris. Seri. Saking kulo bang ngapalkeun bahasa ilmiah. Cek di dieu ge tika balik. Bukuna bener gading anu dibaca harupna hungkul. Ya abi bener. Saking banyak ingatan jadi. Lah memang data aja jelema sapinter abi atuh. Saking ku banyak tapi bang, ingatan. di masalah hitut, Iya. masalah hitut, eta teh hitut teh aya hitut anu ti panyakiteun, Iya. aya hitut ti non anu nyageurkeun. Ai penyakit nu kumaha? Panyakit anu tadi Naon? kaluar teh bau. Bau. Ti panyakiteun kan bau-bau panyakiteun. Ai lah hitut nu mata Nyageurkeun ngeurkeun. anu geus dioperasi. Benar. Oh, Benar. Laras. Jadi dia pernah boga dulurnya. Jadi Nunungan hitut kan dek di baredahar teh nunungan hitut. boga dulur baheula pernah hamil. Heeh. Caritana disesar, gue coba beak cairan ketuban. Beres segala rupa, selamat lah. Orang mah selamat. Tak eta teh selama can hitut mah can dahar, weh wakadahar itu. Nah, bisa gitunya. Teh eta urang taroskeun. Teu cek urang mah eta teh. Lain kudu diteruskan, mari kita pikir. Ya. Teh eta maksud teh. Maklum. Berejulang pemirsa. Ya. Mari kita pikirkan sama-sama kenapa setiap orang yang habis operasi kalau mau makan harus menunggu kentut. Kita pikirkan sama-sama. Jadi gini pemirsa, Apa ini? kalau menurut Sim Abdi, Jangan Abi, pendapat pendapatku Wah, pendapat umpong. non bieu teh. Kalau lamun Kalau yang sudah operasi, kalau yang sudah operasi, kenapa harus kalau mau makan harus kentut dulu gitu mah? Mm-mm. Nya harus menunggu kentut dulu. Mm-mm. Heueuh eta teh. Dari nungguan bus. So, Naon? nungguan bus. Nungguan bus kumaha maksudnya? Daripada nungguan Tak kentut, eta daripada nungguan bus meureun. mending nungguan kentut. Tak eta. Naon hubunganna? Dek naon eta urang mun sesar. Jajal nungguan bus. Geus pugucan jalan. Jadi nungguan dioperasi teh. Jadi nungguan dioperasi teh. Kalau luar kabeh. Pada naon dok? Tungguan bus. Mending sendiri sekali wat galek dahar. Apaan? Kalinya lupa. Apa itu cek dokter teh. Gimana, Bro? Bok. Gimana, Dok? Istri saya namanya harus Makan atau gimana? harus boleh makan atau gimana? Jangan dulu. Karena Kenapa? apa? Harus dulu kentut. Oh iya. Benar eta mah. Bener, Daripada eta kieu. mah. Daripada kieu. Bagaimana dok? Cek dokter teh. Sup dokter kadinya meriksa. Cek salakina teh. Bagaimana dok? Istri saya sudah boleh makan. Jangan. Kamu keluar dulu. Kalau jurusan Cicahem dan Cibaduyut sudah ngaliwat, baru boleh makan. Nah, jeung kudu ngaregon, Bos. Abi bagian jalan. Cek dokter. Atau begitu. Konektor na paman aing. Aduh. Pamajikan nitik suntikan. Memang itu kalau membahas masalah kentut, Mang, tidak akan ada habisnya. Iya. Ya. Jadi langsung udah tulen lah aing mah. Biar ngebahas itu. Singkatan Singkatan waktu. Ya, singkat waktu begini. Pokoknya mah kan nu sok hitut reunan lah. Tuh kumaha. Naon atuh nu sok hitut. Daripada hitut Nirahan. era diluka pangihna era. Tuluy naon dina pelebah bauna ka Kayak pangih. jadi kiah ini namang. Aib lah eta teh. Aib tong sok beja-beja gitu. Aib seseorang eta teh. Aib urang lamun urang begitu. Urang hitut, dibeja-beja ku ieu eta aib urang, dibeja-beja ku si itu bau cenah. Ulah eta teh ja pemirsa dan guys. Daripada hitut mending nunggu bus. Eta. Mending nungguan bus pemirsa. Eta Jadi nutulen kali ini adalah jangan lupa ada jangan hitut. buang sampah pada tempatnya. Nah, eta buanglah sampah pada tempatnya dan daripada hitut tungguan bus mending oge. Nah, eta. Sekian dari saya. Still on Angongo.
Masih. Acara ngobrol dan ngopi only. Angongo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Angongo. 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 Acara ngobrol dan ngopi Angongo. Waktu sudah janda capruk Angongo. Cik.